Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-100 hijina. Dinten ieu dinten Jumaah barokah kaping 20 mugia sadaya dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, duh pangeran abdi, saur Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf tos papenak jeung keluargana tos bingah tos gaduh kedudukan sebagai Perdana Menteri Heksos di Mesir, anjeuna asa bingah ka bina-bina ku bingahna eta tuluy ngadoa. Robbi, duh pangeran abdi, qad ataitani sanyana anjeun ya Allah, ataitani tos maparinan ka abdi anugerah nugraha rahmat jeung sajabana jeung kanikmatan anu luar biasa. Minal mulki ti sapalihna kerajaan, margi anjeunna tos nguasai kerajaan di Mesir harita sebagai Perdana Menteri na negara Heksos. Wa alam tani jeung maparinan ka abdi ya Allah naon ilmu minta wili tina nabirkeun tina nakwilkeun atawa tina nerjemahkeun al ahadisi tina pirang-pirang kejadian. Jadi ku Allah dipaparin ilmu tiasa nerjemahkeun atawa nabirkeun naon anu bakal kejadian. Saha Allah teh nu paparinan ilmu nyaeta Patiros samawati wal ardi. Anu Allah teh tos nyiptakeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Wa anta jeung anjeun Gusti Allah saur Nabi Yusuf waliyi eta teh pelindung abdi ya Allah, anjeun teh pelindung abdi tina sagala kajahatan jeung tina sagala masalah fid dunya wal akhirah, di dunia jeung di akhirat ya Allah, anjeun teh pelindung abdi. Tawaffani, moga-moga Allah naon anjeun ngamaotkeun abdi iraha bae musliman dina kaayaan Islam. Wa alhiqni jeung campurkeun atawa gabungkeun abdi bisolihin sarta najama-jama anu saroleh di dunia jeung di akhirat. Itu doana Nabi Yusuf. Salajengna zalika ari itu kejadian kisahna Nabi Yusuf. Di mana Kangjeng Rasul bisa uninga jeung urang sadayana min ambai tina berita al-ghaibi anu gaib. Tegasna malaikat Jibril anu nurunkeun wahyu ka Kangjeng Rasul nuhihi diwahyukeun ku kami saur Allah hi eta hikayah ilaika ka anjeun Muhammad. Wa ma kunta jeung henteu bukti anjeun ladaihim di antara manehanana id ajmauna samang-samang sangumpul amrohum mertelakeun perkara mekar atawa rek nyieun tipu daya ka Yusuf waktos harita waktos zaman Nabi Yusuf wahum yamkurun jeung maranana nyieun tipu daya mekar jang ngabinasakeun Yusuf. Tah Rasul teh teu aya da sabaraha taun nu kapengker Nabi Yusuf, masa teu acana Nabi Musa, sateu acana Nabi Harun, sateu acana tos lami pisan da putrana Ishak eta mah. Janten seakan-akan Rasul rarut dina eta hikayah seperti anu neme kamari pada 1000 tahun nu kapengker. Wa ma aksarun nas jeung teu aya atawa kalolobaanana jelema teu daek ariman. Walau harosta sanajan manehna hayang bimukminin jadi jelema iman. Tapi da kumaha atuh teu kenging hidayah mah teu daekeun iman. Jadi Rasul oge ngan kurtiasa tabligh atau masihan pituah atawa nasihat ari hidayah mah tetep eta mah prerogatif Allah, eta mah kautamaanna aya di Allah Subhanahu wa taala. Saterasna kapeuleudieun. Wa ma jeung henteu tas aluhum anjeun men taburuhan alaihi
ka itu jalma-jalma anu tos dipaparin tablig anu tos ditausiahan min ajrin tina upah tina buruhan setika ogenan Rasul mah istuning karena Allah niat tablik niat ngabajaan jelema niat nuduhkeun kana kahadian teh eta mah karena Allah in huwa sanyana ari itu Al-Qur'an illa zikru kajaba eta mah ngankur peringatan lil alamin pikeun jelma-jelma seluruh alam seluruh negeri jadi Quran mah eta mah rahmatan lil alamin bikin piduduh ka jalma-jalma di seluruh dunia anu iman anu takwa anu henteu mah henteu kalebat dikro henteu jadi peringatan pikeun jalma-jalma kafir. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu dinten Jumaah barokah kalanya insyaallah patepang di dina dinten enjing masih dina surat Yusuf. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.